sekolah inung itah kawin kumaha da awena geuningan banyak kudu ngawin doma mah dari kadukun geus itu nyeunang pelet itu ieu malahan mah kamari maka dukun itu mah dibere pelet janglok emas aduh teu nyambung teh juga kumaha ieu yang kawin ieu aduh geus kolot kieu itu umur teh awe can aya di rek curhat ka saha eta pitung anjing barudak rek curhat anu barudak sugane mere solusi dukun anu hade jang dewek teh ini lah anu sajuta teh lain baut golodongan gitu. Perasaan dewek oge kita ngomong apa tadi? Contoh itu gimana? Hiji. Lamun dua mah berarti 1.100.000. Kalau dulu 1.150.000. Mun marah hal kitu. Assalamualaikum. Kang, giringan caliknya. Sok. Tadi le bade ngopi. Oh, giring ngopinya Kang. Nya mah. Kamana wae deung karek katingali. Abis teh sok apa teh tas kudung, laut, pokoknya mah seberangi sampai di Telem di Cikanang deh, kayak kamar hari teh. Terakhiran di mana? Terakhiran teh turun teh di mana? Ya, di laut mana? Ngesulu nanti nyamuk. Bali deh kamu teh teh kamu balik kana kebog, kieu, kana kebog teh kitanya. Untung oke teh paling. Hiu, kana bitis hiu. Tuh, gila dewek ngeri. Hari hiu na lebong. Anjir. Aduh, Bang itu coba orang yang cerita itu saya ngobrol. Mengeluarkan kesah yang ada di dalam hati aku. Sok. Curhat eta. Yang curhat dewek kudu ngilu meureun diri. Tapi rek curhat apa namanya ke akang sadayana. Jadi abi kieu teh umur teh geus kolot tapi boga awe. Dukun mah ka mana-mana demi Allah. Terus pernah ka Cina. Nyamung di Cina teh dukun teh. Ngomongna bisa ngomong nyeta gitu. Orang mah kata motivasinya tiangnya dukun mana anu saya bukan mau dukun ka abdi teh geus diteang nya tapi teu kenapa teh kana awe teh leset pokona mah sadayana ieu sabarna mah lainna dukun anu teu mampu naon atuh beungeut diri dukun anu teu mampu beungeut diri